Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilaiku pasal sawiji adaru sholati utawi udur sholat yaiku isnani roro anau musawiji turu wa nisyanu lan kang kaping done lali. Dina ieu pasal anu salajengna bade nyarioskeun udurna salat nu jumlah aya 2. Malihan teu aya udur dina ngahirkeun salat tina waktuna iwati karna 2 rupa ieu. Jadi moal aya udur salat salianti nu 2 ieu. Mana nu 2 teh annaumu nu kahiji sare wa nisyanu nu kaduana poho. Sakumaha nu dicarioskeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi naumi tafritun innamat tafritu fil yaqdah. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusolliha idza dzakaraha. Laisa fi naumi tafritun dina sare teu lalawara nama tafridu fil yaqdah sanyana lalawara eta dina nyaring. Fa idza nasiya ahadukum sholatan di mana poho saurang ti aranjeun kabeh kana salat. Au nama anha atawa sare tina salat. Fal yusolliha idza dzakaraha maka manehanana kudu ngalaksanakeun salat di mana manehanana geus inget kana salat. Riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai jeung Imam Tirmidzi. Saur Al-Hafidz Ibnu Hajar isnadna nurutkeun syarat Muslim. Jadi udurna salat teh mung 2 nu kahiji sare nu kadua poho. Ngan sarena lain sare anu ngalawara kayaning inget dina waktu keur sarena. Model contoh urang sare memeh waktu duhur misalkan urang sare teh jam 11 can asup waktu duhur aidar inget jam 4 maka eta salatna teh termasuk udur ditinggalkeunna eta salat kusabab sare teu jadi dosa. Salat we di mana manehanana geus inget tina sarena. Duhurna salat harita dina waktu asar. Da kusabab sare teh ya panudurna salat teh diantarana nu kahiji sare wa nisyanu nu kaduana poho. Misalkan urang keur migawe naon wae nu matak ngakibatkeun poho waktu keur ngaji misalkeun teh mah keur mutolaah kitab makana aya carita ulama hiji santri anu poho kana waktu ketika keur ngadares kitab. Ngadares nanti beres ngaji mun isuk-isuk di pasantren ngaji nepi ka jam 10. Ti jam 10 teh ngadares bagian manehanana teu inget waktu teu kadengi adan teu kadengi naon ngaringkeb di kamar hari cengkat-cengkat geus asar. Poho pan eta. Nyari poho nama pohokeun mah teu jadi. Model sare teu liwat sarena kaening tengah-tengah hudang heula reup deui sare eta mah teu asup kana udur salat. Sarena aya aturan pohona ge aya aturan jeung ari sare jeung poho nu asup kana udur salat teh teu umal waktu. Eta pasal nyaritakeun tentang udurna salat jumlah aya 2 nu kahiji sare nu kadua poho. Nah dina ngalaksanakeun urang salat aya deui nu disebut qodo. Lamun seug salatna salat fardu. Sok aya urang ngadangu ninganan ngodoan salat fardu.
saha jalma anu geus wajib ngalaksanakeun salat tuluy manehanana henteu salat nepi kaliwat waktuna kumanehanana, maka wajib jang manehanana ngodoan eta salat ngaganti salat nu ditinggalkeun kumanehanana. Naha ayeuna ninggalkeunana mah ku sabab udur atawa lain udur. Urang kabeneran ninggalkeun salat kudu dikodoan. Arek aya udur, arek eueuh udur, udurna salat nu tadi dua, poho jeung sare. Wajib dikodo. Lamun ayeuna posisi teu aya udur kayak ningahaja ninggalkeunana eta ge kudu dikodoan. Diriwayatkeun di Imam Anas bin Malik radhiyallahu an dawuhan Kangjeng Rasul man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ayusolliyaha idza dzakaraha sajalma nu poho kana salat atawa sare ninggalkeun salat maka kifaratna teh kudu migawe eta salat di mana manehanana inget kana eta salat. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Anapun renu ngahaja ninggal kana salat ngahaja ninggalkeun salat dikiaskeun ka jalma nu poho jeung di mana kodok salat disareatkeun ka jalma nu poho jeung anu sare bari gugur dosa, maka anu ngahaja ninggal mah komo leuwih utama kudu na kodok. Ya teh kaasup mimba bitanbih bil adna alal a'la tina bab mere inget ku anu leuwih handap ka anu leuwih luhur. Ittifaq ulama sadayana saenyana qada salat eta wajib ka anu poho jeung ka anu sare sakumaha nas hadis anu tadi. Jeung ittifaq ulama anu dibilang-bilang yen jalma anu ninggalkeun salat secara ngahaja wajib qada. Tina panggedena dalil kana sahna salat sanggeus liwat waktuna karena lain udur syar'i. Dawuhan Kangjeng Rasul satakunu alaikum ba'di umara'u tasgoluhum asya'u anis salati liwaqtiha hatta yadhhaba waqtuha fasallus salata liwaqtiha. Faqala rajul ya Rasulullah usolli ma'ahum qala na'am in syi'ta. Hartosna satakunu alaikum ba'di umara tasgoluhum asya'u anis salat sanggeus kaula bakal aya umaro anu mimpin aranjeun anu kabuktian eta umaro teh disebutkeun ku nyang hareupan sababaraha urusan tina migawe salat dina waktuna nepi kaliwat waktuna maka anjeun mah kudu salat dina waktuna. Ceuk hiji jalma faqala rajul ya Rasulullah ai Rasulullah tiasa abdi salat sareng aranjeunna. Dawuhan Kangjeng Nabi puguh bae lamun maneh karep mah gitu. Riwayat Imam Abu Dawud. Lamun eta salat kaliwatna henteu aya udur wajib dina ngodoanana kudu pada harita. Sabab manehanana lalawara kalawan ninggalkeun salat. Jeung dina kodok salat fardu sunat tartib. Model contoh kodok subuh kudu memeh salat duhur, kodok duhur memeh salat asar, jeung saterusna. Karena keluar tina khilaful ulama anu ngawajibkeun tartib. Jadi lamun segurang ninggalkeun salat subuh ya memeh duhur kodoan heula salat subuh. Lamun waktuna lega, anapun ari waktuna duhur saeutik deui mah sepuguh waktu duhur ge tereh seep dar kala salat subuh heula eta mah salat ada heula kakarang ngodoan. Kan kautamaanana dina urang nalika ngaganti salat fardu misalkan ninggalkeun salat subuh pan wajib qada komo lamun ngahaja ninggalkeunana ngan kudu sapada harita kuduna mah. Maka eta kudu ditartibkeun ngodoan subuh memeh salat duhur, ngodoan duhur memeh salat asar, jeung saterusna memeh salat maghrib ngodoan heula asar. Ta eta perkawis kodok salat fardu.
mugia ageng manfaatna khusus kanggo abdi umum nama kanggo sadayana wallahu a'lam bishawab.